Aduh, asa bosen kieu nya di imah wae. Ujang, hayu gerak mah heula. Muhun mah. Jang, Ujang. Asa aya nu ngageroan? Saha nya? Maman, Momon, aya naon? Jang, ke penting acara Ujang arek ngilu moal. Teuing atuh, sigana mah moal. nah moal acarana rame ya, kabeh warga datang ka ditu. Hayu atuh ka ditu, emang teu bosen di imah wae. Bosen sih, tapi Geus lah, pokona mah Ujang ngilu wae ke penting. Urang ka dieu deui nyamper Ujang. atuh. Nya geus atuh, urang balik heula nya. Tong poho ke penting. Mah, Ujang bade ameng sareng babaturan Ujang. Wios, Bade amang ka mana, Jang? ka acara itu teh mah. Oh, nya atuh. Tong wangi teuing wih nanya. Muhun mah. Jang, hayu. Kela dagoan. Hayu Jang. Ayo. Eta aya dompet, nu saha nya? Lumayan eta duitna bisa dibelikeun naon wae. Lumayan. Geus wae cokot duitna Jang. Entong, lain duit milik arurang. Tenang we, tenang naon. Maraneh teh heula urang ke nyusul deui ka warung heula meuli sesuatu. Jang, hayu tuturkeun urang. Cai naon ieu? Geus we cobaan, ngeunah da. Astagfirullah, naon nu geus dilakukeun ku urang tadi peuting? Kamana si Maman, si Momon? Ah, geus saya mending balik. Astagfirullah, Ujang. Nah karek uih. Hampura. Jadi tadi Ujang teh Astagfirullah. Tos Jang, mending Ujang salat tobat. Minta hampura ke Gusti Allah. Jeung tong sakali-kali deui ngalakukeun perbuatan etanya. muhun mah. Ya Allah, abdi sadar kasalahan abdi nu tos dilakukeun tadi wengi. Abdi nyuhunkeun hapunten ya Allah. Amin. Iri
pamokot ku dosa nyangakeun sadaya-daya